upacara adat di Lingkung Seni SMK Al Barokah. Baris Dika Wita.
Geleteang anak kau kamana ieu waleng tinggal berwakna unjuk sukamu kualatan lemponan panyaur paduka luki masa aya pikal sana agar uang bade bahar uang bade izin sila bengkok sirma kuasaya dilaksanakan panjen pispirang paduka bujeng ingat laput margani ulama lalapati kasamakeun waya ayeuna kudu malaksanakeun pancen di kaula mah tuh anu magimbung di belah ditu anu ngaleun ngabandaleun anu ngemat-ngematnya tampilan teh eta teh panana kaula mah jakeun ka aranjeunna mah dipunur di dieu ina pisan unjuk suara kuasa jamian mancen tugas di salirokan
bagja di loba sesepuh ngiring bingah didoakeun ku abdi mudah-mudahan dina nambah sagaraning rumah tangga hidup sing dijadikeun kula warga anu sakinah mawadah warahmah sing loba rizina sing dibere katurunan anu soleh tur solehah. Aki guru menang 2 jam di Ustad kan lada aki teh teu sorangan aki ge boga pamajikan sabab lemoal aya maneh lamun moal aki kita ilung bapak teh torojolna tah tisahati nu kieu aki ge tisahati uyut tisahati bau di wajan kawereng kakak sumur tukang di rumah tikan hut tak urang teh kadeh budak zaman ayeuna geus parawekeun obor jeung dulur sorangan oge teu nyaho kadeh urang kudu apal kana rundai ya jarawa batu sok pokona mah aki ngadoakeun geula aki rek ngagorwan heula sini sugan sini masih kene di perjalanan tadi geus meuli tiket subuh kene rek anu helikopter cia juga orang sekitar lagi. Beb, kamu masih di mana Beb? Halo Beb. Kata Pak Yunan Beb. Kata Pak Yunan awak siapa? Aki, abdi dibawa kabur Aki. Kamu bawa kabur ke mana aku? Aki.
butuh duit anu 50.000 kurang. Itu aki sugan teh di dieu teh ngaralanti si salemnya teh ngadon harok caya makasih Gesan ini yang batu air ini geus kurang pakaulan lima ngiring bingah dan ngiring piknik macam pakanci kurang ngiring bingah kapangan dan bagi keluarga besar Undayan Jembarna mudah-mudahan sekali didoakan buaki geus anaki mudah-mudahan dina kapak segala di rumah tangga dijadikan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan si mereka mudah-mudahan si mudah-mudahan si rohani mudah-mudahan itu juga moral si sekamahin